Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna dibarasehan, duka tarunduh, duka lalapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laukna karamba para bahayamna cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam teu tamat kabeh. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa, araya, buaya, moga-moga nu ngajawab salam bari ikhlas ibu-ibu bapak-bapak ku Allah enggal dinasibkeun tiasa arangkat ka Mekah. Hoyong ibu ka Mekah gaduh artosna. Khusus nu kadua kanggo kaum lalaki terutami kanggo para pemuda sareng para duda. Aya duda nu mana? Moga-moga para pemuda sareng duda nu ngajawab salam dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis jiga abdi. Barokah ngawaler salam khusus kanggo ibu-ibu nu gaduh hutang muga sing enggal lunas hutangna. Aya nu gaduh hutang. Oh, paingan tarik amina. Alhamdulillahilladzi ahalanika wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Nitiwanci nu mustari kersanding Rabbul Izzati nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi kemplerium jalmi-jalmi nu jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi di antawis nu hadir pamegat sinareng istri, kaum buruh, pagawe negeri, padagang sareng patani dihadiran ku para ulama, para kiai, pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada kurang kaciri. Utami dina ieu ngaji diayeban ku pemain inti nu geus teu birek deui dina ngaji nu hadir lolobana aki-aki jeung nini. Aya nini-nini aki-aki nu sami-sami carandukul dina teras bumi jeung dina luhur kursi. Ridho angkat di masing-masing bumi belaan ngantunkeun sinetron Cinta Suci.
Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi jadi payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jara di akli sawargi. Ya robbal. Ibu ceu meni gaya urang dieu mah ceu kah kayung yun neus raos kadanguna ge ibu hoyong ka surga, bapak hoyong ka surga. Teu nyora kalah molohok jiga nu bogoh. Ih nya can kali eta si akang geura nu dikaropeak bodas ditaros kang hoyong ka surga kieu we. Teu nyora bingung disebut ceng-celengan da arusi kieu teh. Nah sok itu ece da beda lalaki jeung awewe mun nyora teh sok kararese. Giliran ibu-ibu mah meuni kompak ditaros teh tarik sorana volume ge ceuk kah hoyong ka surga hoyong. Giliran si eta bapak hoyong ka surga mata abdi masuk mending keneh eueuh lalaki dina pangajian mah daripada kudu eueuh awe. Naon sababna da semarak suasana mah lain ku lalaki anger ku awe. Nu sok angkat kana pangajian lolobana, nu sok ganeng dina pangajian, nu sok renced ku pakaian, nu sok panasan ku harta batur, nu sok alak ilik kana pangeusi imah batur, ajengan runtag rumah tanggana kagodaku, pejabat dipecat ka olokku, nu epes meer babari leweh, nu sok manyun lamun salaki teu boga duit, nu sok nganyuk tara bebeja ka salaki. Beki tarik ya Kang matak dina neraka oge lolobana alhamdulillah astagfirullah teu eling. Si eta ditanya ka hayang ka surga marehe giliran pamajikan kana neraka mah alhamdulillah. Naudzubillahi min. Ngan insyaallah ibu-ibu urang dia mah pasti sadayana ge bakal jara di ahli surga dah. Gareulis ibu-ibu nasarolehah daraek ditariung sakalian keur pangajian mah. Ada abdi mah yakin balik ti datang ka imah teh eueuh eta tiung teh dialungkeun. Ada ayeuna ge geus teu kuat hareud, ararat, bayeung. Cik ibu lamun awewe ditiung wae sae awon. Awon piraku keur diangir dititiung cek. Wanya dikeramas dititiung. Ibu keun akang jeung ece urang teh da yakin roja ka Allah sapali dina ayeuna katerangan urang angkat ka dieu kana pangaosan teh ieu teh keur milari jalan pi surga. Bahasa yang nu kieu mengatakan ka mana mah ece jalan ka Jogja ka dieu mah Pak RW aya Pak RW nu mana Pak RW teh di nu poek tawa nya kapan ieu mah nu hadir ngaji ka dieu teh eueuh lain jelema wungkul jurig oge aya ngan ari jurig jeung jelema lamun keur ngaji sok beda jelema mah cicingna teh resep di nu caraang ari jurig mah di nu nyerah rumput. Ya tuh ditarukan gradi nu poek bapak-bapak ceker ngaji geuning cicingna di tukang bari di nu poek kitu eta teh ngaranna nyumput aja lain jurig. Manya jurig di karopea atuh. Ka dieu mah Pak RW kapalihuetan ka mana mah jalan ka surga ka dieu mah alah abah ka pangajian sok nurutan ka kaluarkeun sorana ce tong digenggam dina ti koro bisi setruk. Bekaskeun keun tara unggal kitu teu unggal minggu ieu kikieuan teh kapanga anger saya eta mah teh nyora mun teh nyora sia burut balik ya Kang. Balikan deui kapanga jian tuluk tuk ketuk tuk tuh abdi ge yakin kana eta mah nyambung. Situ ge menit tarik pedal abdi mah teu nitah nyebut jereng.
Ibu di piwaran ku abdi nyebut jreng teu badami heula jeung abdi henteu tapi da teu enak lamun aya tuluk-tuk teh aya naonna teu ngareun aya jreng lamun teh aya naonna kapan si tuluk-tuk jeung si jreng mah eta teh setelan eta teh ceu kamana-mana sok aya jeung sok babarengan tuluk-tuk tepak jreng igelna moal ngareunah aya nu ngigel eueuh nu nepakna moal ngareunah aya nu nepak teu aya nu ngigelna dalam artian ece urang di dieu sing akur tepak Allah sing akur jeung igel urang jeung akur jeung tepak ti Allah lamun Allah nepak ka urang tuluk-tuk Allah nita salat ka urang jreng laksanakeun sok ibu tos salat aja sok aya teu purun kana salat cik pang teu puruna salat naon bi salat isya 2 salat su 3 salat lo 4 salat repotnya jadi petani kalau salatnya dilali-lali mentang-mentang waktunya tandur salatnya di udah gede rumah saapal repotnya jadi pedagang kalau salatnya digampang-gampang mentang-mentang dagangnya mahir salatnya di akhir yuk sing akur igel urang jeung tepak ti Allah tuluk-tuk Allah nepak ka urang sina ngaji maka ku urang jreng laksanakeun ji urang ayeuna di dieu teh akang ece keur ngaji bahasa kirata ngaji teh ngahaja-haja neangan aji ari pangaji harga berarti ibu bapak angkat ka dieu ti bumi sejak neangan harga siapa yang akan memberi penghargaan terhadap ibu bapak yang sedang ngaji bukan para ulama bukan para kiai bukan para menteri tapi nu bakal maparinkeun ayeuna ganjaran Allah anu maparinkeun penghargaan nyaeta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah luar biasa ya jamaah nage kompak ibu-ibu nagareulis kararasep mohon dipayun abdi loba nu mirip artis ya bapak-bapak naseur nu mirip si tukul ceu sing jadi saksi akang ceu ya si akang nu nungguan baso payun can Kang abdi macan dibere mudah-mudahan ya ibu bapak sing jadi saksi urang kempel di bawah tenda moga-moga jaga urang di akhirat sing tiasa kumpul di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal nu dipihormat pengatur waktu pangalas salagara muncek bahasa gaya na master of ceremony muncek aki-aki nini sok nyebutna protokol para alim ulama para jengan para kiai wabil khusus ingkang raka anu parantos ngangkir sim kuring melalui mantena Pak Ustad duka sahilap deui namina teh Pak Ustad Jalil anjeunna nu sok nelponan ka abdi ieu teh panginten ngalangkungan panitia sahibul hajat ibu saha ibu Emah ibu Warpi sa ibu Warpi itu oh ibu Emah ai suamina tos daya nu mana Bapak Tony teh oh Bapak Hajat Bapak Tony da soalnya kan abdi teh can uningan nu mana Bapak Tony dan nu nelpon teh Bapak Ustaz Jalil Bapak Tony anu ditikahkeun teh Neng Rena sareng Cep Asep aya panganten da ya bisi keur euneuk-euneukan dina ranyang didoakeun tar sing runtuh ranyangna mohonkeun panganten mada ibu ayeuna teh bade bulan madu beda jeung urang bulan alaeun urang doakeun ya panganten teh sing runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh ceu kacai mah jadi saleuwi nu dipihormat aparatur pemerintah kersana Bapak Lurah aya Pak Lurah nu mana Pak Lurah oh eta gaya subhanallah Pak Lurah masih keneh mudanya nah kitu da ayeuna teh pantos bade seepnya mohon aya deui calon-calonna nu bade nyalon mudah-mudahan we saha wae ibu nu nyalonkeun Allah memberikan yang terbaik mohon amin ya robbal doakeun deui abdi sing jadi presiden aminan atuh aco
abdi mah janji abdi lamun jadi presiden Pak Ustadz Jalil ku abdi rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Nudi hormat tapi khusus Bapak Tony beserta Ibu Emma iya selaku sahibul walimah sahibul hajat yang berbahagia kedua mempelai Cep Asep sareng Neng Rena abdi ngaosna insyaallah ibu sesuai pesanan Cep Asep tekeng lami saurna 5 menit wae ngaos teh acicing da amplop mah geus dirapat ieu heuh. Tadi abdi penasaran kenaon Cep cing teh menik ngilami-lami teuing padahal abdi mugi ka dieu ge teu acan eta singkat ngawalerna dina WA ngange pantun pokna kieu saur Cep Asep ping-ping cak-cak ping-ping toke papenghulu momotoran hayang geura mecak peuting engke bisi kaburu kotoran kitu. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Ya panganten mah datos hoyong ingat aya batur atuh ce ngan ieu abdi teh keung salares nama punten Pak Kuwu ieu Pak RW ieu teh panggung teh meuli jangkung-jangkung teuing sok curiga aya pongdut jigana biasa da manu kieu teh sok aya pongdut tara di dieu Bu naon ari pongdut teh ari pongdut teh jelema ompong gendut cok kan abdi kamari ngawas ibu sami di Kuningan pamit telepat mah di daerah pasawahan panggung teh jiga kieu gagah wedel jangkung deh ibu abdi naroskeun kanu hajatna bapak ceng teh ieu panggung teh meuni gagah-gagah teuing wedel datara aya mu balik edan nah ari melem kamari aya naon kitu ceng teh Pak ieu panggung meuni ageung kieu cenah aya artis nangapongdut nangapuayang deui sabaraha ceng teh mayarna 50 juta abdi meuni reuwas Pak RW eta mayar artis jeung wayang meuni 50 juta da abdi mah umur-umuran jadi mu balik can pernah dibere sakitu muhun komo daerah Ciawi Gebang mah geus apal abdi oge termasuk ieu Pak Tony ge menikat sasadu wae ngalangkungan Pak Ustadz Jalil hampura cenah Bu Haji saur Pak Tony ka dieu teh moal dibayar gede. Ari ngaji kudu lila bari rame ari amplop lemah pret saur Pak Tony teh Bu Haji atuh sing rido angap we baraya hampura Pak Tony keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede awios ece da abdi mah husnudon we piraku tingali geura tenda ge meuni badag ece gagah mewah di tengah aya sayang odeng ngagayot geura iya abdi mah yakin mahal kene mayar ieu daripada mayar abdi ce ngan abdi mah husnudon we ka Pak Tony da yakin Pak Tony teh jalmi eling nya ce mun punten ibu Pak Tony eling teu mun ceuk ibu eling abdi mah nangtukeun eling teu na Pak Tony kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Tony teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede aja teu sopan sia kanu hajat nyebut teu eling Seneng Rena Cep Asep rumah tangga tujuanana bager kasep anaking ayat dina ayat wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah ternyata syaratna ayeuna neng Rena Cep Asep rumah tangga itu kedah gaduh tujuan anu pokok apa tujuannya litaskunu supaya mencetak kehidupan tenang insyaallah lamun ayeuna niatna bener Cep ayeuna Asep Neng Rena untuk mencetak rumah tangga tenang maka insyaallah rumah tangga bakal tentram bakal bahagia kumaha rumah tangga bahagia Neng Rena Cep Asep bakal karasa meureun ku ece jeung ku akang ge rumah tangga lamun keur bahagia mah pasti na oge boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh
Sabalikna tina bagja neng rena sangsara, ari sangsara hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung mepeg, ceuli budeg, lengkah gejed, awak geyebed, mata ruseb, ditambah ku budak kabeh geringan, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge. Ripuh mata kahade neng, iman sing kuat supaya jadi modal ayeuna rumah tangga tenang. Naon modalna supaya rumah tangga tenang neng? Watas litas kunu ilaiha, katungtungna jelas, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Modalna supaya tenang dan tentram, hiji mawadah, nu kadua waroh. Hiji naon bu? Dua. Ieu nu dihareup hiji naon pak? Dua. Saurang nu nyorakna eueuh. Riweuh lalaki mah mun kana udud danya. Mun kana dahareun hariput riweuh, giliran titah nyora mah hese eueuh. Hiji mawadah, nu kadua waroh. Naon ari mawadah bu? Mawadah itu eusina 5 sabaraha? 1 C 2 I 3 N 4 T 5 A. Hijikeun jadi cinta. Abdi bade naros, apakah ibu bapak dulu pernah mengalami bercinta? Jawab dong. Pernah. Apakah sekarang cinta itu masih ada? Wadul. Bohong. Ya nu ngajawab aki-aki metik aja. Ya, kapan dia nu dipayun teh semua makhluk metik aja. Nu berjalan tidak bergigi. Jika motor mio eueuh gigian tapi maju. Jadi lamun aya jelema ompong norolong huntu eueuh leumpang geureuh nu kitu teh makhluk metik aja. Lamun abah-abah jika kieu nyebut cinta masih ada, cek abdi mah bohong eta teh bah bohong ce. Naon sababna? Cinta mah matak modalitas kuno dipayunkeun karena cinta tara lila, cinta tara lami. Sabab cinta sokeuna kuseep lain setan. Maunya cinta di dahar setan, sakakara cinta di leg-leg setan. Cinta masuk kena kuseep ibi. Sabulan 2 bulan anyar kawin cinta masih ada. Ngali ayeuna neng rena geulis rancunit indah kabina-bina, muncek basa kolot mah ditilik tigigir, ditetep tihareup, disawang ti tukang lenyang. Mata pantas ayeuna lamun cinta karena rupa. Memang rupana neng rena da masih keneh muda, bakal geulis. Tapi ayeuna tong salah niat cep, ayeuna asep neng rena jangan niat cinta karena rupa. Lamun niat cinta karena rupa, yakin rumah tangga tidak akan abadi, sabab rupa bakal kena ku peotna. Ece oge baheula mah geulis peot teh ayeuna da geus kolot. Baheula mah akur susu ge jiga neng rena neuhneur, ayeuna mah dibawa nang karak teh nampuyak. Jiga ceplok nog, dibawa nyangkere bahe, dibawa ngarengkol keplok. Dibawa dongko juga salendro, malam Jumat ge ku salaki diobeng sok hese kapanggih. Tong geger bapak era lain leungit eta teh nyumput hanapeun kelek. Mun ku akang dikenyot nyelap dina huntu wajar, hitung-hitung ada harba baso urat we. Kan geus beda merek eta mah ece. Susu cap kutang merek Sulaiman. Susu lahir tetap nyaman, abah. Ibu cinta mah tara lila, sabulan 2 bulan anyar kawin. Oh ayeuna sok rani ngali panganten ece kemana-mana pasti bersama meureun kaalaman ku ibu bapak baheula anyar kawin mah jeung salaki jeung pamajikan. Ibu tara papisah sok bade ka ondangan sasarengan, usum hujan leumpang dituyun gedeblug labuh pamajikan meuni cacadelan aa embis. Gebis ge meuni embis. Cek salaki nanti angun cenah. Bangun kayak beli cacadelan gitu lebay aja. Kemana-mana babarengan naik motor, meni muntang tipe pereket nggak gejelig mengesan salah kita meni naros manja ya yang sakit. Geus rumah tangga kieu geus kolot naik motor ge dicarekan. Tong milu sia berat. Muntang kana cangkeng tong kana cangkeng ngap. Ji kudu kana naon ka tukang we kana beho.
pamajikan sina muntang kana behel pugu eta behel tetas dilocotan ku salakina can diterapkeun deui nya bujur badag nu sabelah geus kana jog sabelah deui newel pamajikan dibawa kana motorna ngeak ku salaki gedebut rag-rag salaki lain nulungan kalah nyarekan kumaha pokna matak sia teh kudu turut cek aing tadi tong milu tah untung cung curungan sia teu pupus ya Allah anyar kawin matu da ece sok ningali salaki ningali pamajikan teh panggilan ge ece baheula jeung ayeuna beda baheula mah yayang aa naon da ece ageula bebeb suku jebrag sia cicing panggilan teh kumaha sado atuh cek ai babab bebeb ai syukur romeheun mah abah we mun kitu pagawe negeri pantes papa piayang teh ibu dakur jeung kaayaan jiga tatangga abdi eta asisten bupati ibu di Panganaran kan rompok nanti caket sareng abdi ngarendeng abdi mah meuni sok tiap poe teh ngintip we tina janela ningali tatangga meuni malesra ece isuk-isuk salaki narek angkat ka kantor teh meuni ditarus ku bojona teh meuni gaya ka mana papap bade ngantor yayang aduh gaya naik mobil teh Alphard jeung Fortuner giliran sarogena ningali bojona geulis yayang kemana cantik belanja pap naik Avanza ai tatangga hiji deui Mang Juhadi jeung Beedoh pagawean ngalaan jengkol ari panggilan meuni papap yayang atuh geger sadesa Mang Juhadi rek mangkat ditanya ku Beedoh kamana pap ngalah jengkol yang yayang kamana ngaramet pap budak narek sakola meuni make dah papap dah mamam gaul meureunnya di dituana mah matak naon mun ku uluk salam dah papap ka bapana dah mamam ka indungna ari lanceukna ngaranna sidiran atuh rek sakolana teh dah papap dah mamam dah diran atuh aja anyar kawin pada maleman pertama sok ningali salaki ka pamajikan teh mane setia bojona dicocoreungit plok dipanggagebukeun aa rieut oskadon ari geus leungit cinta aa rieut modar sia aa ti tajong teu nolo tuda abdi wae karaos ibu maleman pertama mau jeung salaki da ibu atuh boro-boro pas saya hareupeun salaki hitut ge teu wani padahal geus teu kuat mules hayang hitut api-api we keluar sugan teh salaki teu nuturkeun eta abdi dina lawang panto kalepasan eta cek salaki teh yayang entut nya enggak nya balucan entut ai geus rumah tangga kieu balak nu ngaran hitut boro-boro hayang teu hayang ge dihajakeun eta salaki teh di dapur meuni brot di teh maleun teh ku pamajikanana pret terajol teh incuna wah dua penggede-gede hitut kaca karena sudah tidak ada cinta mata keada neng Rena Cep Asep mohon niat cintanya itu jangan salah jangan niat cinta karena harta jangan niat cinta karena rupa jangan niat cinta karena jabatan jangan memandang kekayaan tapi yang abadi mahabbatan lillah cinta itu harus karena Allah sok ibu salaki kasep alhamdulillah salaki ningali butut rupana ibu geus cintana geus karena Allah ibu niat cintana geus karena Allah ningali salaki goreng patut oge ku ece dianggap eueuh deui nu pangkasep-kasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwati salaki ece aya di dieu jalmi nu huntuna koneng cek ari jelema lamun huntuna koneng jorok henteu teu jorok eta teh ajaib ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng jadi lamun urang dia aya jelema nu huntuna koneng meureun gugusina ge cikur eta teh duka teuing jahe buah laja meureunnya bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi sok bekaskeun lepaskeun cetong ditahan bisi ngagenok lepaskeun bagus kan datara unggal tahun ieu kikieuan teh sok ibu ari dina mingguan sok kikitu antara aya di dia pangajian mingguan poe naon poe minggu ijem mingguan mah di mana-mana ge mingguan mah poe minggu da jumahan ge tara poe Senen
cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Moal awet ece, tapi lamun cinta geus karena Allah mah yakin bakal abadi ece, bakal ayeuna awet. Naon sababna? Sabab tujuan cintanya bagus, cinta karena Allah. Tos tong memandang kekayaan, tong memandang harta, tong memandang jabatan, sanajan jabatan palang hiji palang dua kan be urang mah palangkakan belah. Jabatan batur S1 S2 kan be urang mah es lilin aja. Anta kaha de abdi mah tong sok panasan ku dunia batur, ku harta batur, ku kaboga batur aja. Batur imana potongan minimalis ari aja beli kiniskeun bae. Batur imana diharapna make parabola, urang mah paraseuna ngebuul tiap poe. Salaki batur unggal poe jalan-jalan make es kudu, ari salaki eceung ada dorong es cincau. Tenan naon eceuna dunia kekayaan mah semua akan kita tinggalkan ketika nanti kita mati. Apa yang pantas kita bawa mati bukan harta, bukan kekayaan. Pamajikan ge ditinggalkeun, salaki ge ditinggalkeun, naon nu rek dibawa maot ku urang eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh. Amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Lamun ece maot mawa amal soleh ke soleh maot rek mawa amal saha. Da Mang Soleh oge akur hayang babawaan ke karunya Mang Soleh bisi ceurik, ditanya ku malaikat teh kunaon maneh Soleh ceurik, abdi mah teu mawa amal ka mana dipau ku patoni mah nya aco maot babangsat amal batur nu dicanak mah amal urang mah tang ayeuna ka hadeneng ayeuna cep Asep lamun cinta nages karena Allah yakin bakal abadi, dalamun rupa mah bakal kena ku peotna ajaran cep Asep da awewe mah dikeureuh teh bareuh. Ayeuna Neng Rena masih kena geus rancunit, sok ajaran geus hamil we 8 bulan da teu puguh bentuk atuh. Kadang salaki masuk moyok ningali pamajikan make baju kabaya majarkeun teh jiga orek kadut, diuk dina kursi kalah jiga ceng-celengan si Semar. Jangan seperti itu Cep Asep, justru kita harus bangga seorang suami ketika punya istri bisa mengandung 9 bulan anak. Naon sababna? Da lalaki masa kumaha gagah-gagah nage moal aya nu bisaeun hamil. Laras Bu? Laras? Sok ayeuna Pak RW ku abdi rek dibere duit 100 juta. Artosna abdi teu nyanak gampang isuk bisa ditransfer. Hayang ayeuna abdi rek nginjem heula ka Patoni pasti bogaeun ladang hajat. Ngan RW kudu bisa mampu nyumponan tantangan abdi. Naon tantangan ke RW sing bisaeun hamil heula tiasaeun moal ceuk nu ngaran lalaki sagagah-gagah nage lalaki Pak moal bisa ngelekeun kagagahan awewe. Akang sina hamil tong lila teuing 8 bulan 3 minggu da moal aya nu bisaeun. Tapi awewe Pak sanajan awakna begang garing ipis hidung hirup deui boro-boro hamil 3 minggu 8 bulan awewe bisaeun hamil Pak. Da awewe mah dilatih ku Allah, awewe mah bapak mampuheun mawa gunung 2 oge bisaeun. Naon gunung 2 teh? Susu. Nen. Osok ditawarkeun ka salaki teh raceuk. Astagfirullahaladzim. Wajib eta teh. Salaki balik berjamaah teh ku ibu teh taros bapak bade mamam heula, bade memem heula. Kitu. Bapak bade tuang heula, bade tumpak heula, bapak bade kopi heula, bade nyai heula, tong seuri mikir ece kudu teteh. Oh komo ayeuna ece balik ngaji taroskeun ka Kang Ustaz Jali, taroskeun ke para ajengan. Lamun ibu balik ngaji menatap suami dengan penuh kasih sayang, nawarkeun ka salaki nyium pipi salaki eta teh akur jeung nyium Hajar Aswad. Gagabah Hajar Aswad teh benda surga ece. Ayana dina juru Ka'bah bismillah Allahu akbar. Istilam lamun bade tawaf nyium Hajar Aswad sanajan ku panangan insyaallah ku Allah bakal dikasurgakeun sajalmi nu pernah nyium Hajar Aswad. Ibu mah teu pernah ka Mekah matak ayeuna balik ngaji salaki ringkus talian golerkeun dina luhureun kasur jiwir ceulina cek ece teh cicing sia salaki Aswad cium menang 20 kali macan kemong mah pipi tah ceu komo salakina hidung mah angap we Hajar Aswad. Subhanallah, ibu ibadah eta teh. Gagabah ibu menatap suami dengan penuh kasih sayang sarua jeung melong Ka'bah, Baitullah. Ka Mekah malila ece daftar haji 15 tahun komo duitna teu boga. Sok ayeuna pandang suami dengan penuh kasih sayang tatap. Ngan ayeuna mah kitu Kang, suami teh dimanja ku pamajikan, pamajikan ajri ka salaki teh jiga angkot ku mah setoran. Benar Pak?
kumaha setoran ayeuna mah dibere we duit ku salaki pamajikan teh 1 juta sarena teh ngadangkak jiga bakakak dibere mah duit 5.000 sarena teh nyangeyeng ditanya teh ku salakina mama arek moal haludang cenah yai ulah kitu aja komo malam Jumaah mah eta teh ibadah gagabah cenah da geus kolot atuh kudu mandang jeung kolot ngorana ari ibadah mah tetep aja lamun aja daek ngaula salaki daek ngaula pamajikan malam Jumaah eta teh ganjaranana akur jeung ngabunuh Yahudi 70 matak sakalir malam Jumaah mah cing atuh aja teh sing ngarti tong nonton we sinetron jongjon we ngoprek remote ari salaki datang ti masjid ayu asup ka kamar babatukan da cuma teu ngarti-ngarti eta salaki meni geus eueuh soraan balas peura balas babatukan dedehem pamajikan teh teu ngarti wae eta pamajikan teh kala nyarekan bari ngagorok ganeng bapak sia yeeh lain ganeng bapak sia taroskeun sampeurkeun aya naon aya kahayang eta teh oh ku aja teh taros bapak aya naon dedehem wae ka dieu mah ayeuna teh malam Jumaah rek naon urang maehan Yahudi di mana bapak Yahudina eta kapan dina jero calana mama jam 8 menang 70 eta jam 12 salakina nyaring deui mama nyaring aya naon atuh bapak mamah mah tunuh keneh ka dieu geura mama bapak mah atuh da tunuh keneh geuna da keukeuh da inget hayang maehan deui Yahudi eta jam 1 menang 70 jam 8 70 jam 20 70 tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaberangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot tarajol teh entong cek entong teh raos Allah ya Rabbi aja sok sanajan urang geus teu aya cinta tos teu aya tenang neng ase neng rena neng ase Pak Ipok teh kitu ari ngaji candahar teh sok balelo punten Pak Tony jabari tos ngaos teh abdi masuk capek lamun teu dibahanan teh geus rariweuh we ye ece da abdi mah kitu tasok jadi pengalaman eta ece abdi kamari wangsul acara ti daerah Banten eta balik ngaji kan salaki teh teu ngiring ece eta datang ka bumi teh salaki jemedud we gara-gara ku nu hajat teu dibere berkat mata kahada ieu Pak Tony tong nyieun pepeaseun abdi jeung salaki kapan ieu mah pengalaman nu atos mah kitu Pak Tony di mana abdi balik ngaji teh nu dibikeun ku nu hajat teh tara duit tungkul nu atos mah kitu nya duka Pak Tony mah da teu acan ya abdi mah nyarioskeun nu atos kitu Pak Tony cicing Pak Tony ulah loba pikiran sok we ka nu atos nurutan ngahaja abdi mah ngobrol kitu teh abi aya persiapan bisa aya dahareun nu encan di kardusan gitu cok eta salaki jemedud eta teu beurang ditanya matak sok emut ternyata ibu eta teh modal baheula inget abdi mah ku indung ku kolot upami bade bobo kan sok rungsing nya eta kolot teh bari sok maca kalimat thayyibah la ilaha illallah dibaca si oreng eta teh sae ka anak teh menanamkan keimanan dari budak ayeuna mah kolot ayeuna jarang langka eta teh bapak lamun budak rungsing budak tas dimandian ku maca sholawat kalimat thayyibah teh da kolot ayeuna mah sok ngogok kalah ka budak teh boga budak tas dimandian di kayu putihan teh diciuman bari sare tereup budak teh sare teh lain ku maca sholawat diogok diciuman bari dipelongkeun budak teh ku teh anak cah ieu sok kitu da aya nu kitu aya inung stres eta teh anak sorangan disebut anak saha geura cacaku anak ku indung sorangan teh di aku komo ku batur atuh meureunnya anak cah ieu atuh budak teh ngahuleng nari kuring anak saha nu benerna manya kuring bijil tina liang bedug ku kalimat thayyibah la ilaha illallah aja lain anak cah ari kikituan mah aja lain ka budak kita mah ka salaki tah ka pamajikan eta teh ubar pasea ami harmonis deui kudu kitu termasuk Pak Tony abdi eta balik ti Banten gara-gara teu dibere berkat salaki jemedud geus kumaha-kumaha aja abdi ya Allah geus beak jurus salaki anger teu seuri-seuri lah abdi mah ka dapur we nyuci susu dina gelas diasongkeun ka salaki nu keur manyun ku abdi bari diogo bari ngasongkeun ci susu cek abdi anak cah ieu oeng-oeng anyun eta ojo abdi rek diciwit ku salaki abdi lumpat ku salaki diudag tepikeun ka rok abdi morosot katincak ojo
mata kecegek kudu kitu mun salaki bae dua teh bere we cikopi hideung komo salakina hideung mah ceu bari ngasongkeun cikopi diogo ku ece teh bari cacadelan anak cah ieu oeng-oeng hideung yakin ece mah nya teh dicabok teh ku salaki cinta tos teu aya Neng Rena Cep Asep aya modal anu kaduanya eta warohmah kanyaah kasih sayang beda henteu ibu bogoh jeung nyaah beda henteu ceu ngan kanyaah ieu Neng Rena Cep Asep mun tadina 100% ketika hadir seorang anak yakin akan berubah untung telengit oge paling ayak ngesa nyaah ka salaki ka pamajikan 20% nu 80% pindah ka saha ceu ka anak sok geura ece ayeuna numpak mobil bus Lur Agung mereka Jakarta dina mobil bus teh loba penumpang ece ngais budak orok gigireun aya salaki eta budak keur ti brasare ujug-ujug curik ngaguak wah ganeng ece sa mobil ece da teu era ieu ku batur da budak moal bisa repeh dibere jagong beludug moal bisaeun nyampekna da can aya huntuan dibere sangu kojo bear komo iwati ku cairan anu mampu diadaptasi ku budak naon cairan eta eueuh deui iwati air susu ece wantun ngasongkeun ka anak wantun teu isin ku batur teu da demi saha demi anak huruf O jeung A eueuh hartian tapi ece surti ece ngarti budak gogoakan eueuh deui bisa repeh iwati ku air susu ece lol bulial budak ngagengel ece tara wantun ngomekeun lamun can dilesotkeun ku karep budak leres bu eta ece da teu era kadinge aya kenek mapayan ongkos da ece teh keur nyusuan ka mana karep eta susu ya lo teu era da demi saha demi anak geus lesot ku sorangan name ece diomekeun deui geus tamat budak geus ku ece diomekeun osok ditawarkeun ka kenek ceu ka supir ka batur boro-boro ka kenek ka supir gigireun aya salaki geuna teu wani atuh nawarkeun ka salaki boro-boro ku ece ditawarkeun salaki ece gogowakan waktu harita wah eta salaki oa-oaan arek ku ece dibikeun moalnya cek paling dia ece nyarekan ganeng sia teu boga kaera da eta mah khusus demi saha demi anak 80% pindah kanya ece ka anak salaki ge akur ece salaki nyaba jauh ditanya Kang usah teh meuni jauh-jauh teuing ngabela naon atuh ngabela anak pamajikan antara sing ngabela pamajikan anak leres bu datang salaki ti panyabaan nu panggeulana ditaruskeun ku salaki anak atawa pamajikan datang salaki tina pausahaan nu pangheulana di pangku anak atawa pamajikan osok salaki ece datang nyaba nu pangheulana di pangku ece anger saha geus gede kanyaah ka anak ka ece mah kurang kanyaah ningali budak calanana morosot ku salaki dibenerkeun diangsrodkeun da nyaah ka anak da ka pamajikan mah geus kurang kanyaah pamajikan calana geus bener ge ku salaki diporosotkeun bener Kang ada geus kurang kanyaah matak mediana kanyaah akang kahade sing akur kahade Pak da edan lamun salaki teu nyaah ka pamajikan da capek keneh pamajikan jeung salaki oge dina rumah tangga mah pagawean pamajikan mah bapa full 24 jam leres bu leres ceu ya grapatoni abdi ayeuna ngaos di dieu ayeuna ti teh bade langsung ka Bandung ti Bandung enjing bade teras ka Jakarta ka Bandara Soekarno Hatta doakeun ku sadayana ibu abdi enjing ba'da magrib kedah terbang ka Kuala Lumpur Malaysia margi abdi alhamdulillah ibu diondang ku orang Malaysia kudu ngahadiran acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin muni harusu eta dikarupingkeun sameruk abdi bener meureun nya mau balik bohong jadi percaya we capek patone jadi awewe teh Allah barang penting abdi ka ditu ka dieu sakapeung salaki manganter sakapeung mah henteu ece keun da tanggung jawab ece genan kudu kitu ece sing rido kana naon bae pagawean mesing 24 jam ayeuna akang ningali bojo da watir atuh sok geura beurang nyamel ti peuting beurang nutu ti peuting
paleba eta gaduh murang kali alit nuju enak tuang ngahuap da ece gogodakeun urang mah aya we budak keur dihuapan da teu dipempes porocot modal salaki mah ngamek mah ka budak atuh ece teh riweuh leungeun nu katuhu ngeupel sangu nu kenca ngeupel tai rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai diwawalkeun. Halo capek bapak capek matak beh dia nak hade ece akang ngan akang tong hayang mikanya ka salaki ka pamajikan unggul ece oge kudu akur sing daek mikanya ka salaki da salaki ge capek ayeuna usum halodo teu ka sawah sok geura geus usum hujan ti isuk-isuk salaki ece ti imah init ka sawah make duduk ku ibu tut huntu koneng suku jebrag tongong hideung mangul naon ece mangul doran ijem kapan paculna mah di tukang eta nu dipangulna mah naonna dorana ngeceuh salaki rek angkat ka sawah melaan anang pamaji kan kahade istri anu solihah begitu salaki datang ti mana wae ece tong cicing sambut dengan uluk salam suntangan ka salaki gabruk dirontok papa osok itu tara osok tara mamam osok itu da boro-boro ece abdi ge tara ece bade angkat ka sawah ku ece lepas dengan kata bahasa yang manja 5 lengkah caroge bade angkat ece ningalikeun tina lawang panto kang aduh salaki ngaliuk naon nyai titi deje naon titi deje ati-ati di jalan salaki teh ngajawab deui mesra insyaallah nyai Dedi Dores naon bapak Dedi Dores dengan diiringi doa restu Dedi Dores lah ya masalah kirek nyaba bapak oi ka mana ka sawah berangkat jor cenah ulah kitu ece sing sae sing mesra yuk ece kanya modal anu awet insyaallah ibu bapak lamun rumah tangga geus aya modal warohmah kanya sanajan geus kolot rumah tangga bakal sakit nasare sanajan jeung aki-aki tu manina tumpak nini ngeunah eta lah modal nak litas kuno nyaeta mawadah jeung warohmah terakhir omat Cep Asep Neng Rena ibu bapak supaya rumah tangga bahagia dunia akhirat mihape takwana cenah takwana beratkeun Allah madanya ka urang Rohman Rohim cinta kasih sayang mereka urang petunjukna Al-Qur'an sok baca ku Cep Asep ku Neng Rena ku ibu ku bapak Al-Qur'an naon sababna itu Al-Qur'an bahasa kalam Allah nu bakal mangamanfaatkeun ka urang rumah tangga urang kahirupan urang bagja dunia akhirat sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana sanes hoyong dipanjangan ibu waktu sietos teh nyekapan nuhun kasadayana wabil khusus ka Patoni kasadaya keluarga cicing ece tong wakacan katu geuningan tu jurig mah ece rek balik tuh da jurig mah sieun ku doa kapan rek aya nu ngadoa engke Pak Ustad dipayun tapi jurig mah da bakal balik ti heula tugas kaciri cara rangkat kitu da jurig mah sok sieun ku doa matak bisi aya ayeuna nu keur ngaos di dieu ajengan Ustad bade ngadoa dipayun tapi ibu bapak euih ti payun ta eta teh ngaranna mingat lain jurig ece mingat eta mah orang doakan ibu mudah-mudahan pengorbanan Pak Tony sareng ibu sekeluarga ngalangkungan ya acara syukuran putrana waktos ayeuna uih ditikahkeun mudah-mudahan anjeunna pengorbanan sadayana harta tenaga kesempatan emutan sing janten catatan nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ge kadia nuju syukuran ka Allah ibu tong siriku Patoni da urang ge sami nuju syukur ka Allah naon sababna urang moal bisa ngalengkakeun sampean ngepatkeun pandangan mun teu aya tanaga urang tina saripati nu dituang ku urang berarti urang ka dieu saja syukuran kana tuangeun ti Gusti. Ibu taruang heula memeh ka dieu henteu ari urang dia tuangna sok sangu atau beas sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina piring ece lain tina beas tina piring ari ece osok lain tuang dina piring ulah nu sae tuang mah dina kursi dina samak dina karpet ulah sok dahar nyengsele dina piring teu pantes maknya kejo dibalatakeun dina kursi eta bujur nyong celo dina kursi dina piringnya. Ngan makanan pokok teh beda-beda ece di urang sangu soteh da urang Madura mah makanan pokokna sanes sangu tapi naon jagong ari japati manuk japati malai jagong
Japati jagong monya jagong halali cek Japati mah manuk di Maluku geus beda deui makanan pokok urang Maluku sanes sangu sanes jagong tapi sagu beda henteu Bu beda di Madura manaon sok nema atuh cenah naon awas Kang mun teu nema burut sia balik Kang mun di Madura makanan pokokna jagong di Maluku manaon sagu makanan pokokna teh ari urang manaon jelema urang mah jelema lain sangwas ai urang naon sangu ya Allah ya nu ditiung tereme atuh meureunnya sing ridho palurah Pak RW yang ngurus masyarakat remeh wungkul urang mah jelema kong korongok ari nu kitu naon ceu sora eta mah mana hayamna eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi ojo astagfirullah sopan sia kamu balik nyebut hayam hampir aku hayam ditiung ojo seja kade yuk rumah tangga orang moga-moga aja sakinah mawadah warohmah mihape sing kuat imana nu sok mata kagoda imana seueur awewe anak dunia mata ka hade neng Rena Cep Asep latulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah sok ku Cep Asep ku neng Rena engke ketika hadir seorang anak mihape anak itu dari awal didik pendidikan agama keun da ayeuna mah aya usia dini PAUD di dia aya Ustaz Jalil aya madrasah diniyah aya pasantren aya di dia pasantren cek aya putra ibu nu ayeuna di pasantren aya putra ibu bapak nu ayeuna masih di SD teang atuh sina balik da geus peuting ece ayeuna ya natentengan budak sina ngenong di SD ieu aya kieu wari di abdi mah jam 1 barang geus budak di SD geus lah moal bener ngaji jeung pasien mah teu nyambung ceuk yeuy da abdi mah teu salah naros teh aya murang kali ibu bapak nu ayeuna masih di SD ceuk aya teang sina balik ceuk Allah ya Rabbi ibu terus alhamdulillah ece abdi bingung ningali ece bisa seri tak kudu kitu ece ari seri teh lepasnya tertawa teh ulah digenggam naon sababna saur dina Mazalun Zik Amerika lamun ibu daek seri bari lepas gitu ibu tertawa teh ha gitu teu dicaram sae eta teh bahkan saur dina Mazalun Zik Amerika saur dokterna 35% kekolotan bakal menurun eta teh itu jadi lamun ibu hayang awet ngora teh teu kudu make kecantikan teu kudu ka dokter sing daek we seuseurean itu mangga rek aya batur rek eueuh batur seuri we pasti ku salaki disetrum tah ceuk ieu lah pamajikan mimiti gelona cenah mun sakitu anu kapiatur kirang langkung punten ka sadayana abdi rusuh ibu bade teras ngabujeng ka Bandung piduana ti sadayan enjing abdi tabu 8 kedatos aya di lokasi di daerah Bale Endah Bandung ayeuna di dieu da kedahna mah wong ieu teh jadwal teh sakedahna mah punten Pak Tony abdi teh kedahna mah ngaos teh di Sumedang geuning kunaon abdi teh ka Sumedang dipikir-pikir ku abdi rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang ceuk lieur henteu baru-baru cek aja cek abdi ge lieur mending keneh ka dieu puguh ceuk alhamdulillah 3 wengi berturut-turut jadwal di Kuningan wengi kamarina di Pasawahan wengi tadi di Maleber wengi ayeuna di dieu ceuk atur nuhun ka sadayana buah kaliki mesra di Parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan kurang tarik ceuk tadi mun arek ge lain ayeuna buah kaliki mesra di Parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad luar biasa buah kaliki mesra di Parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan sakali deui aminan buah kaliki mesra di Parapatan mun patoni ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungannya. Buah kaliki mesra di Parapatan sakitu ti abdi hapunten tila sagala rupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan sanestu hoyong dipanjangan waktu natos teu nyekapan keun aku bahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu Pak Tony tuh nu ngajawab lapar masih itu
Cipojo jalan Cieureum balik kupat di Abonan Pepojo pami maruli ulang kupat ke Abonan hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ka sadaya jemaah disuhunkeun sobarna sok sanaos MC tos daya manawi urang daya lepatna dina akhir pangosan urang ditutup ku doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajil kiram. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an quli sayyidatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas salimin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna qasal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idzal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam bi lutfin wa afiatin wa salamatin bulughil maram wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allahumma tawwil umrana fi an bi amri dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umrana wa aslih dinana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal hari qaribna wa anis ribaina wa qadi hawaijna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakarutil maut wa najata minan nar wal aqwa inal hisab. Allahumma nas'aluka tulil umri bi ta'ah wahtim bi sholati amali sholihah wa marinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. wa nas'aluka husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Muhammad.